Yah, tingali batur mah geus mesti gandeng mobil baru. Bae atuh eta mah urusan batur naon untungna keur urang. Turutan ya, tingali cenah hasil kerja keras. Berarti batur mah kerja keras teh mileuy-mileuikeun besi, ngakutan kai. Nunggulan batu nya. Ning etah apa? Teu bisa atuh aya mah beda deui pekerjaan oge. Heueuh da aturan beunghar kumaha aya mah segala teu bisa turutan batur tah cenah kerja keras. Ayah mah gawe hipu wae di sawah macul. Rek beunghar kumaha ai kitu? Itu udah mana mah pikiran teh kerja keras, kerja hipu nya. Aduh, mana lain gitu konsepna. Kerja keras teh gawe anu semangat, anu tanpa henti, anu kerja banting tulang. Oh, banting tulang. Sok atuh tulang ayah kudu ada bantingkeun. Babari meureun me beunghar. Aduh, maneh kudu nyambung wae ngobrol jeung maneh mah. Tinggal ngobrol tuh jeung seneng. Lieur ah.